Sun. Wilujeng enjing ke pamiarsa sadayana. Petepang deui sareng simkuring Sabrina Nailul Gayah dina acara Warta Sunda. Dinten Senen kaping 22 Februari tahun 2002 hiji. Warta nu dikapindangkeun nyata salah sahiji tempat wisata di Bekasi. Salami 3 menit kapayun simkuring beres nyarengan pamiarsa sadayana. Dino Show, salah sahiji tempat pintonan dinosaurus di Bekasi, ayeuna jadi pangjugjugan balarea kaasup pangjugjugan pikeun ngabuburit. Di ieu tempat nu ngadongdonan meunang pangawaruh anu mundel ngeunaan dinosaurus. Dikaresepeun, kitu pisan wahana Dino Show di hiji mall di Bekasi teh. Teu kudu heran mun eta pintonan tuleh haneuteun ku nu lalajo. Utamana barudak bari diaping ku kolot-kolotna. Pintonan Dino Show teh nyaeta pintonan ngeunaan dinosaurus, satu purba nu geus musnah di alam dunya. Pintonanana daria pisan. Sajaba ti lantaran wangun dinosaurusna mesarimbag jeung aslina, oge lantaran dirojong ku sound effect nu matak hookeun. Sally jeung Risma, warga Bekasi ngaku lalajo dinosaurus teh resep kacida. Pangna kitu teh dumeh dinosaurusna teu beda ti gambaran nu aya dina sawatara film. Antarana bisa seuri, baeud, bunga, sedih, jeung sajabana. Eta sababna mun aya waktu manehna sok ngahaja lalajo bari sakalian ngabuburit. Mun taya harungan mah eta pintonan teh bakal aya di Bekasi tepi ka tanggal 15 Juli nu bakal datang. Sabrina, Sunda TV. Pamirsa, mung sakitu warta nu tiasa didukikeun dinten ieu. Simkuring Sabrina Nailul Gayah, sejak amit mundur amit mungkur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.